Aduh, paling teh Neng Tera galak, tapi Wing ulah menyerah. Tahu yang bawa kan Neng Tera. Hidup Darwan. Aduh, sigang ngesek hujan gening. Padahal masih sukene. Sumis can diasukeun. Pur, sayur, sayur. Siga tukang sayur gening. Can boga deungeun deui. Neng, sayur Neng. Oh, sayur Pak, mangga. Pak, sayur? Nuhun sayur. Ayo di itu bae tuh diemper. Aya sayur naon bae Neng? Loba ya Pak, segala aya. Loba ya Pak, daun sampe aya, daun sampe aya. Ah, banyak daun sampo bae. Heure ya tuh Pak ya, kulit aya, tahu aya ya. Ah, si Neng geus-geus loba heureuy. Toge aya toge. Teu aya, Ata masih. aja. Teu aya keneh. Ah, si Neng, cenah segala aya. Pan toge jeung kacamah eueuh geuning. Jadi ai bapak arek meser naon? Tempe. Atuh tempe mah aya ya. Yo, tempe mah aya. Ah geuning. Meuli atuh Neng saparo. Saparo hiji we atuh Pak. Saparo we. Atuh saparo deui ke jeung naon? Kan jeung Neng saparo deuna. Ah, si bapak gombal bae. Heuruh ya tuh Neng. Ah, si bapak masih kudu balik-balikeun bae. Bawa tuh tempena hiji. Kela. Anak jalur suka yang ngejajan. Wan. Oh nih Pak, ikut mandi. Ya tukang sayur. Jajan moal. Oh, sayang kerupuk Pak. Oh, kerupuk. Tuh. Yang kerupuk kan hiji Neng. Ya, Tempe hiji, kerupuk hiji jadi sabaraeun. ieu tempe kerupuk jadi Hai, tukang sayur. Buat Neng Teranya. hiji lah Pak. Nuhun ya Neng. Mun sami-sami. Neng Tera ya Neng Tera. Pak. Ini tukang sayur. Atuh geus balik. Hai, Neng Teranya. Atuh ieu teh nyawiarana mah. Di mana gelis Pak? Pakai kerudung. Heeh. Ih, Neng suruh balik sih. Atuh jama ider. Ah, Bapak mah. Bentar lu karek nih para. Gelis gini ya. Siga mama neker ngora. Oh, siga nama. Atuh kan gelis kitu mah bapaknya masih hayang. Ah, biang Bapak mah kitu nyaho keur incer ku uing. Horo ya tuan. Biang Bapak mah kitu. Wan. Horo ya tama Wan. Anggap serius kira eta mah budak. Bapak mah kitu nyaho keur incer ku uing. Ah, Bapak mah batu but. Eta mah budak pondok bool. Wan, kerupuk. Ih, Wahyu, wah angin. Tiupin. Kudu nama ku si Sarwan. Kan itu mah. Ada khusus sarana mah diteuri ininya. Heuh nya. Kamari inget teh keur urang ngerjain si Sarwan. Sarana sampai bengong gitu. Heuh. Beungeut na. Kayak tunggul nampung. Harus kena tunggul nampung. Iya. Jadi bapak mah dong nama ngadukung atau mah kalah direbut. Mah adanya. Itu tuh budak tuh yang kerok nama tuh. Awas mana budak. Budak, mana ya yang kerok nama?
bodoh uing. Tenaman ditungguan Neng Tera disampurkeun mana nini. Mana sih yang disalamkeun teu merah kembang gula acan. usuk kokanya. Hampura euy kadinya nama, ku gue keur teu boga duit. Tapi kan dong nama mana udah karitu ulah ngabobodo uing. Terus kumaha mana teu narima Sarwan? Henteu lah. Terus kumaha yang na gelut? Gelut. Ayo. Bala. Tahu ngora. Warangda deui. Ek mere naon isi karangdanya. Gelut. Ayo. Isinya jamak naon rekop. Ayo. Jadi kieu Sabar. jadi kieu mang. Sabar. Udah jadi kieu mang. Sabar. Mang. Yur, sayur, asa aya nu nuturkeun geuning nya. Perasaan unggul meureun. Bangsa tuh. Tas ider pasti ditoloba. Jambret ah. Yur. Bangsat. Naon di nyarana? Jamret. Tulung itu jamret. Coba tadi menunggu mangkasna beak si Bayu ya. Aya ngegel aing ya. Awas amun pati muda yo. Aduh. Tulung eta jamret tewak. Hah. Dikeun, buru dikeun. Mana yang jadi jagoan? Buru dikeun. Shotgun tuh. Yo, shotgun tuh. Aduh. Serkan iya. Ieu dangkatan hak mana? Serkan iya. Aduh. Budak cengkraman bangus not kuat teuing. Wah, bahaya ieu. Aduh, ieu jaman beungeut mah rusak kieu, mani sampai teu bisa dikenali. Merusak di dituna. Maneh? Uing. Sahanya? Uing, Tarwan. Maneh sarwannya. Teu naon lin? Henteu, tapi aduh, ieu banget asa barengep kieu. Eta mah beungep ti lahir. Hayu kuing obatan. Nuhun. Aduh, nyeri euy. Nyerinya. Aduh. Kena naon kage waras. Nuhunnya maneh geus nulungan kuring. Coba mun eueuh maneh. Pasti itu dompet uing geus dicokot ku bangsat. Sama-sama, uing geus seneng bisa nundungan Neng Tera. Ieu teh hasil usaha kuring. Nya walaupun teu gede hasilna, kuring teh nyangka ternyata jam siga maneh masih peduli ka batur. Daek nolongan sampai-sampai banget sorangan ge teu katulungan. Eta mah kewajiban urang, usaha mah damah kudu tolong nolong. Badina kuring geus mikir aneh-aneh lo ka maneh, tapi ternyata maneh bager oge nya. Neng Tera mah bisa bae. Beneran maneh bager, walaupun rada goreng. Hampura. Tapi beneran sih rada goreng. Teu naon lah goreng rupa, nu penting ade hate. Tapi heuh sih. Ngomong-ngomong, ieu geus ranya ngobrolna. Kuring belanja, jeung dagang sayur isuk. Dasarwan, pecagernya. Dadah. Ieu meureun yo, ngaranna untuk dicinta ulang pun tiba. Oh, yes.
Mana sih naon? Rek mandi, Pak. Mani tak nyangkuk. Eta kudu dibungkus gitu. Sakalian mi dalam tanah. Bapak mah teh nyahueun dia teh dibungkus kieu teh aya sejarahna, Pak. Jadi amun kewing mandi yeuna kakumbah nyaah, Pak. Sejarah kemerdekaan. Sejarah uing pertama kali disentuh Neng Tera. Emang kumaha ceritana geuning Neng Tera bisa nyentuh maneh? Di teh kieu, Pak. Tadi teh Neng Tera dijamret, uing ditulungan. Di teh Pak jamret aku uing tendang kita tendang. Hajar uing tah kieu tendang, tah hajar uing tah keur uing hajar. Terus aing ngahindar kieu, Pak. Tendang deh eleh we. Tapi Pak uing katonjok, ya sampai betihan. Tolongan ku Neng Tera diusapan. Waras we. Teu percaya saeutik ke Bapak Mawan, ka maneh mah. Geuning Bapak teu percaya sih uing teh jadi jagoan. Pan tadi teh keur maneh nulungan Neng Tera, Bapak teh aya ditonggoh neuleukeun. Bapak mah geuning tadi teu nolongan uing sih mana teu bika bareng ngeupi ditonjokan. Bapak mah lain teuing nolongan. Ulin bohong, cenah meunang pan digebugan teh. Pak, kumaha ieu geus keren kan? Wan, maneh main kuda efek di mana? Udah ebek, sirkus, nganjang lah. Nganjang berang-berang. Panti barang mami kadeuleu, Pak. Tampanan sarwan nu sabenerna. Bari naik nganjang ka sa maneh. Ka Neng Tera lah. Siga ben udaekeun Neng Tera ka maneh. Daekeun lah, Pak. Pan kamar geuing diusapan ku Neng Tera. Beureun keur kabeubeunang gajah, Neng Tera daekeun ka maneh mah. Pak, losok matakeun semangat atuh. Dukung atuh anakna. Kami bisa mendapatkan cinta Neng Tera. Heuh atuh ku Bapak didukung. Semangat Sarwan. Tah, gitu. Ingat penghasilannya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, percuma atuh kieu mah euy. Jadi sarjana permalingan. Ari teu meunang hasil mah. Nu aya teh apes be jeung apes. Teu diridoan mah ku Gustinya. Apa mending tobat bae dinya? Aneh masih gitu loh. Tapi tobatnya. Tapi jangan nak. Ay kuncian deui. Rezeki mah ye, boleh ditolak ye. Mang, itu tuh. Mana? Itu. Aduh, ada warga tuh, euy. Duh, geus pasti kenyaman ieu mah euy. Duh, pas. Tuh, ayo. Aduh, pasti bonyok mah euy. Ampun. Aduh, ampun. Ieu mah alus ieu mah lubak ningali liwat teh. Ngejeuna jemput kejo. Neng Tera. Sarwan. Mau jualan rame teu? Nya kieu wewan keur rada sepi. Kumaha teh irungna geus waras tak encan? Waras lah, kan dobatanna ku Neng Tera. Sarwan bisa bae. Neng Tera kunaon? Juga tuh semangat gitu. Biasa bae wan. Henteu biasana Neng Tera ceria. Mending ayeuna mah sedih gitu. Kacapean meureun wan. Kumaha mun jualan aku yang dibantuan. Dibantuan kumaha? Jualan aku yang dibonceng amit teu capek.
Naik pit iya. Oh, ayo kemon. Serius Wan? Serius saya naik. Ayo atuh. Gus. Gas. Sayur. 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 Bu, sayur, Bu. Sayur. Sayur. Itulah sayur. Sayur, Bu. Sayur. Wingu can boga dengan ieu. Kuring can boga ieu boga dengan kamari ge hasum. Kayak gerak tukang sayur liwat gerak. Sayur. Bu, sayur, Bu. Tuh geuning tuh aya tukang sayur. Mana tuh? Kebelah ditu tuh, kebelah ditu. Oh, atuh yuk. Sayur. Tadi yang meuli. Beli sayur. Sayur beli. Beli mah, Bu. Ayo naon neng? Ya loba, Bu. Sabarahaan? Naon wae eta? Aya terong ya. Sok dipilih, Bu. Oh iya, geuning jamur. Terus lah urang mah daun singkong be, jeung sayur asam. Ya benya. Sayur asam jeung sayur asam jeung singkong ya neng. Iya tah. Sok dipotong ya, Neng. Sayur asam. Neng ini sabaraha neng? Ini jadi 5.000-an, Bu. Ya. Sok tak Bu dipilih buta aya leunca, aya terong, aya jagung ya, Bu. Oh, Sayur asam jeung bonteng ieu sabaraha? Eta jadi 4.000, Bu. Dia sabaraha neng? Eta 7.000. Terong sabaraha? 3.000 eta. Akhirna dagangan yang tera laris oge. Alhamdulillah ya Allah. Nuhunnya Ibu-ibu. Ya, sami-sami neng. Alhamdulillah Wan, jualna ina laris. Heeh, alhamdulillah, Neng. Ieu berkat maneh daek mantuan uing. Ah, gimana rezeki we tinu kawasa? Heeh sih, tapi kan ieu ge berkat maneh oge daek mantuan. Iya aya saeutik jeung maneh Wan. Naon ieu teh? Ieu teh imbalan, pedah maneh geus daek mantuan kuring. Ah, teu usah, Neng. Saremna ikhlas tentuan Neng tera. Teu naon Wan, kuring ge ikhlas mereka maneh. Beneran, Neng, teu usah. Uing mah geus bisa mantuan Neng tera ge, geus bunga. Beneran ya. Nyanggeus dengan urang dibikeun ka budak itu bae tuh. Jang di jang. Ah, saya ngaku gerak. Curik meureun. Geus geuning bae. Daripada jeung budak itu. Ngomong-ngomong asa kurang enaknya manggil aran, asa kurang sopan. Terus? Kumaha lamun manggilna Aa? Aa. Heueuh, kan leuwih sopan. Kanu saluhureun manggilna Aa. Heeh. Ah, Sarwan. Hei. Panas teuing nya. Istirahat bae di dieu. Nah, kieu yo seru teh lancar, garampang, meureun teh sugih urangnya. Wah, tera tuh, berkenah. Tera, Naon sih Kang? ulah akang atuh, ini mah bakul jebug. Terus? Aa. Aya naon, A? Nah,
gitu pan leuwih mesra kadengena. Kumaha siapa jadi pendamping Kumanya Kang? Ret aa Kumanya kuring. geus wajib ting mikir tinggal ngomong daek no hasena sih daripada bebek kudu ngalunasan hutang ka sok pikir da moal kuat siga nama gede hutang nana ge Kumanya minta waktu di BA minta waktu sampai iraha nya sampai kuring bisa lunasan hutang eta. itu bisa eta mah enak di neng teh atau enak di aa tuh geus kieu bae nama wah bere waktu 2 minggu lamun dalam 2 minggu eta neng teh bisa ngunasan hutang neng eueuh pilihan lain kudu kawin jeung aa pikir-pikir deui nya neng arek-arekan deui heula ya jeung dangdut taratag sampai ketemu di pelaminan nya. Ya Allah, kumahanya isi. Teh. Kenaon di dek? Kasicing we. Mikir kenaon jal, eta banget mani kusut kitu singgala puarteg. Henteu teh teu keur mikir kana naon. Keur hayang nyorangan we dede mah. Bohong, katempo tuh tina bebangetan ge mani hararewa kitu. Kumahanya teh? Sok ngomong we atuh teu naon, ek didengekeun ku teteh. Jadi kieu, dede teh keur boga masalah. Masalah naon atuh? Dede teh boga hutang kasih akang rentenir. Terus kumaha? Teteh kan nyaho, bareto dede nyinjem duit pas imah teh sehat. Terus sampai ayeuna dede teh bisa ngunasan hutang eta. Terus masalahna naon? Masalahna si akang rentenir teh ngancem ka dede. Mun dede teh bisa ngunasan hutang eta, dede kudu daek nikah jeung si akang rentenir. Teteh kan nyaho, teu mungkin dede bisa ngunasan hutang eta. Soalna penghasilan dagang dede ngan cukup jeung dahar sapopoe. Boro-boro jeung lunasan hutang eta. Terus dede embung nikah jeung si akang rentenir? Embung teh. Geuning embung, kan si akang rentenir mah kasep, loba deui duitna. Atuh da cinta mah teu bisa dibeli ku rupa jeung ku harta. Jeung deui si akang rentenir mah sok kitu ih saradieun. Tapi benernya dek, cinta mah teu bisa dipaksa-paksa. Sing sabarnya dek, hampura teteh teu bisa mantuan naon. Tapi pasti engke aya jalan nu terbaik jeung dede. Mohon nuhnya teh terus sayangeun curhatan dede. Ya sami-sami. Rongsok. Ai, ngajo rongsok nih nya. Jamaah asa kabina-bina teuing. Pirage rongsok be, udah boga. Terpaksa ya, maju jurus kedua. Nah, kan ini dia ya, rongsok mah. Lumayan ya. Sahayu nu micin boneka. Masih elis keneh deui. Lumayan lah jemponakan. Inikah namanya cinta. Oh inikah cinta. Cinta pada jumpa pertama. Mang. Ini boneka dijual? Itulah, ieu jemponakan urang. Geus bonekana bayaran we kuing. 2.000. Ieu mah boneka mahal. Yang geus ieu dijualan radio. Radio antik ieu mah. Masih haden teh ieu radiona? Masih lamang. Ngan ieu baterainya soak. Tapi masih kurang di jalan radio Hunggul mah. Tapi wing geus teu boga duit deui ieu, Mang.
Karena boga juga ya boneka jeung Neng Tera. Pasti Neng Tera bungaheun. Hore! Duh, kumaha nya nembakna? Deg-degan euy. Latihan we ah. Neng Tera, apakah kamu mau jadi pacarku? Duh, deg-degan euy. Aduh. Aduh. Terima mualnya ku Neng Tera yang semua boneka deh. Aduh, deg-degan euy. Aduh. Di mana nya Neng Tera? Ah, di saung sih kana mah tuh. Aduh, udah nyebrang lebak deh. Ah, kena naon. Yang penting bisa nimuan Neng Tera. Selamat! Bener naon lah, baju baras oge. Nu penting boneka jeung Neng Tera selamat. Ah! Selamat keneh. Duh, tak. Neng Tera, asaron datang.